Ah, si goblok aing ah. Saek ngopi, pedah taraga blegen kopi karunya. Amana si goblokna aya eueuh. Hmm, saek aing teu ngopi si goblok mah kitu tah. Tungku aing dibere we ah. Ah, goblok. Ayo ngopi sia teh naon teu ngopi asa sangsara-sangsara teuing hirup teh. Ngopi, arek ngopi aing. mana ieu mana yang biasa nage sok menta ka urang. Daguan. Jig aing nya malah. Lain tumben si goblok katanya nyokot kopi. Ku aing ditipuan. Cai herang ku aing. Ya, aing. Kitu si goblok gablegen kopi, aing asa teu percaya biasa nage sok menta ka aing goblok. Ah, seger anjir aing. Kopi kieu ya. Nah, aing mawa kopi mah. Oh, dah di mana sia kopi anjing? Ciherang goblok sia mah ek nukeurkeun nya, ek nukeurkeun kopi. Moal ieu geuningan kot ngomong tadi. Anjing aduh nya cik aing ge kur tibah menta di kamari geus sia mah ukur cai herang gableng teh. Kantun we digawe. Atuh cik kali-kali mah meuli kopi maneh teh. Untung aing heueuh. Diimat. Menta duit aing ka pamajikan maneh tuh. Apa? Nah, eueuh kumaha 6 ka itu tuh aya. Geus ieu Kopet-kopet teuing hirup teh. Lebok tah kopi aing wah. Nikmat. Nah, ku aing diledeskeun kopina ge. Pengmantau nu bogana. Untungna mantau tuluy lah.